ayeuna lamun RT aya RT aya teu di dieu nu mana ulah geuning kasep lamun RT maot ayeuna maot ayeuna semua kak lamun ieu mah mending ngagebeg si bapak disebut lamun oge lamun RT maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu nyalonkeun betul lamun RW maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu hayang jadi RW betul tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai nganturkeun teu aya nu ngajamin isukan pagetok bakal aya nu sakup ngagantikeun ajengan leres sapertikeun aya hiji dongeng ibu wios ngadongeng heula wios ngaran tetundungnya di tengah-tengah kampung cenah ibu aya hiji masjid ningang nalika bade salat maghrib kaleresan ajengan teh nuju teu damang saparantosna kitu makmum anu ditukang silih tuduh jadi imam jeung nu belah dieu ieu jadi imam jeung nu belah dieu itu jadi imam teu aya nu hoyong eceu jadi imam salah kitu torojol teh aya mantan preman maju ka hareup jadi imam salat cenah biasa rakaat kahiji maca surat Al-Fatihah sabadana Al-Fatihah maca surat Al-Ikhlas nanging dina rakaat kadua Pak ieu si imam tos maca surat Al-Fatihah teh teu maca surat nanaon deui lila pisan aya meureun 10 menit makmum nu ditukang geus keseuleun aya nu batuk aya nu ngadehem segala rupa tulami tidinya eta si imam ngalieu ka tukang bari nyarios wios kudu deui atuh meureun